Mang ya tehnya urang mah kerepah para rusing da pan mamang lah sarua kawas urang boga tebuk jalma teboga urang marido disulurkeun ku mamang asal urus we kolot jeung anak urang kumaha mang kira-kira daek anjeun. Oh dah anjing aing ngaran ke nyulurkeun teh kudu para tepupuh darana padu nyulurkeun. Aing malah mun arek niat mah si Japar ku aing disulurkeun kapan teh beuki anjing si mah jadi menang ketepa aya daek we. Ieu. Kumaha tuh? Udun beak jang euy. Cing nyoba cairan. Teh. Cair aja. Anu, Tah. Cing aya urang ek nanya anjeun. Kumaha kira-kira tah? Budak. Pan urang teh nganu merehijikeun mah budaknya heuh. Gitu. Kira-kira narek betah di indung, narek betah di anjeun, ai urang mah mere masukan kanu jadi dulur heuh. isukan mah butuh mereka. Tah, apal badinya isukan mah butuh. Tuh anak aing geus bujang. Pan ngabantu. Da nyao da betaheuna di indungna padahal mah heuh da di imah teh mobil balata Jumur anjing. kira palang dada beko keur ngagawean ya kumaha teu betah Hadiahna no. buan mah Beko. Ceng udah udun ceng, hari kan ceng udun. Oh, pan hari di kota mah tah aing balanja jarum coklat lur, arudun sok. Mumpung urang keur boga rezeki sok arudun. ari tetangga mah ya moal nyulurkeun mah moal Ye, dijamin atuh. Mau nyulurkeun tah jarum Mah coklat. batagor kan eta mah Beak jumaah. yang Oh. Urang harita Bukan betul dikirim duit. batagor, oh dikirim udun malam Jumaah Kaliwon. Aduh, si aing teh ieu Mang Japar moal kitu nyulurkeun aing. Arak aduh si aing teh nya. mun si eta mah nyulurkeun mah moal ngan teluh keur menjelaskeun Bener pisan.